Maria, buka panto, buka. Tolong, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan para mitra, hayu urang neraskeun dongeng carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu katujuh. Dina bagian kagenep, harita teh udawa lapor ka Pak RT nya tepung jeung ku sabana sarta nanya kaayaan udawa. Ku udawa dijawab kalayan hormat. Aya berkah pakuwu aman teu aya nanaon malih mah monok oge kalepasan dugi kabrai beurang bakat ku tibra. Hehehe. Bade tu tibra kumaha den da puguh di bumi nyaliran. Nuhun dari raos Maden. Dah salajengna upami aya kaperyogian, peryogi naon bae, tepangan bae ieu RT. Margi ieu anu pangcaketna ka Aden teh. Mangga pakuwu hatur nuhun. Duh, aduh, Aden, mang teh hapunten, hapunten pisan. Rumaos kirang hormat. Manawi teh sawios Pak RT, ku abdi oge dihampura pisan. Jeung deui da Pak RT mah teu kagungan dosa nanaon ka abdi. Sumuhun Den, sumuhun. Tadina mah dina uteuk RT teh ngagulung pi omongeun, rek dibejakeun ka udawa. Tapi ayeuna mah ngadadak sirna, teu inget saeutik-eutik acan. Rek ngomong oge kalah kasima, sabab rumasa tadi teh kurang sopan ka udawa semungahina. Aden, kanggo salajengna mah sawios ulah angkat kaditu ka dieu. Keun aras urus itu ieu mah kupun emang. Aden mah calik-calik we di bumi. Malih mah upami peryogi padamel kanggo beberes, asal nyerios, insya Allah engke ku emang dikintun jalmina. Cek sabana mimiti nyarita deui. Sawios pakuwu perkawis padamelan mah tiasa dikeureuyeun ku abdi. Mung pamunut abdi aya sakedik pangwartoskeun kanu ngaronda, wayahna we rorompok abdi pangnalingakeun. Tembal udawa manehna mah tetep sopan jeung daria. Ari Aden, eta mah kawajiban ronda. Sanaos henteu dipunut oge tangtos bakal dilaksanakeun. Margi kawajiban ronda teh ngajaga keamanan kanggo sadaya warga. Teu diwiji-wiji. Hatur nuhun pakuwu, hatur nuhun pisan. Dupi tuang putra sareng saha Aden? Sareng biangna we pakuwu. Tadi teh nuju arulin di buruan silih udag. Kamari mah memang rada nguluwut barudak teh. Nanging ayeuna mah tos katingal bangun anu betaheun. Tembal udawa bangun reus. Hatena regreg sabab anakna mimiti betah di imah anyar. Kieu Aden, perkawis tuang putra ulah diabur teuing, utamina ulah diabur sorangan. Sawaktos-waktos mah sina arameng ka dieu ka bumi Pak RT heula, sina wawuheun sareng barudak di dieu. Margi ari budak mah betahna teh apan ku seueur batur. Leres pakuwu, kitu pisan pamendak abdi oge. RT, kadenya pangnalingakeun Den udawa. Mun ayana naon gancang lapor ka kami. Cek ku sabana bari ngareret ka Pak RT. Mangga. Mangga pakuwu. Pakuwu, Pak RT, abdi teh da moal tiasa lami. Itu seueur keneh pidameleun, rupina kanggo sementawis mah sakieu heula, permios. Udawa cengkat bari ngajak sasalaman. Atuh RT jeung pakuwu gancang nampanan. Enggal-enggalan teuing Aden. RT colohok manehna mah asa can parat nyarita teh. Loba keneh anu rek ditanyakeun ka udawa. Tapi udawa kalah amitan manten atuh teu bisa ngahalangan ukur bisa nepi ka dinya.
Udawa turun di imah Pak RT, terus lempang bangun tenang balik ke imahna. Sedangkan Pak RT ngajanteng di lawang, jajab kanu mulang ku paneuteup. Lila-lila gek diuk deui bari ngarahu. Ku sabana ngabaheuhai dina kursi. Pakuwu, eta teh saha anu salaresna? Cek RT bangun penasaran keneh. Malah mah panona oge melong keneh kaburuan. RT ulah gagabah ye. Eta teh putuna Raden Sugriwa, putrana Raden Kurdia anu bareto ngungsi ka lembur dungus. Lemur bantar turi teh bisa kieu nya jasa Ramanaden Udawa. Malah lamun anjeunna aya maksud ngagaleuh ieu tanah sadesa bisa kabeuli kabeh. Atuh kutan teh kitu. RT mani colohok tapi mata kuatir nasibna pikarunyaeun. Aya hiji jalma anu ngarah-ngarah, anu hianat jeung telenges, tepi kahirupna kalunta-lunta, nya tepi ka kitu tah lalakonna teh. Ku urang dieu mah dianggap sema, padahal mah lamun diibaratkeun karajaan, Den Udawa teh putra mahkota anu leungit, tah ayeuna datang deui. Pak RT ungut-ungutan, beuki sieuneun ku Udawa teh, sabab kakaranyaho ayeuna. Ari tadi ngomongna pikanyerieun RT teh, pugu bae meni lelenyapan sieun kumaonam. RT, kami teh pugu melang sok sieun nyaan loba kajadian aneh anu bakal tumiba ka Den Udawa. Cik kudu kumaha ngungkulanana ye. Dari beja-beja wae mah Den Udawa oge geus uningaeun. Ngan percaya jeung teu nama nyadukat teuing. Numawi ku abdi oge tos disangemkeun eta teh. Nanging bet mata kreuwas sok sieun magarkeun nying sieunan. Kun bae geus mah. Ngan lamun aya nanaon ulah asa-asa ngabantu. Bantu samampuna. Mangga Paku, mangga. Tak kitu we heula nya. Kami rek nempok kebon ieu teh. Barudak keur ngored. Aduh, hapunten meuni teh cai-cai acan Paku. Keun bae. Beral kubu sabana miang init ninggalkeun imah Pak RT. Padahal mah tadi teh rek maluruh katerangan anu penting tadi kajadian. Sabab ngadenge beja yen jelema blok eta tas ngabebrik bangsat tapi hanjakal bangsatna henteu kacerep. Ari Udawa harita teh geus nepi ka imahna langsung unggah ka tepas kasampak teh pamajikanana keur ngahuleng. Anakna duanana dikeukepan kacirina jiga anu sieun nya puguh Udawa teh heraneun. Gek diuk gigireun Maria. Maria, aya naon ieu teh? Kunaon kawas anu sieun? Kang Udawa, naha mani lami-lami teuing? Abdi mani kesel nungguan. Hampura Maria, tadi teh nganjang ka Pak RT rek amitan pisan. Kalah kaburu datang Paku, nya ngobrol heula sakedeung. Aya naon ieu teh atuh? Udawa heraneun lantaran nya beungeut pamajikanana anu sepa. Anak-anakna oge caricing wae teu aya anu ngomong. Aya nu aneh, Kang. Tah ieu aya surat. Sok baca ku Akang. Nyi Maria mikeun kertas teh anu tadi datang jeung Jamparing. Nya naon? Baca we heula. Eta teh surat aneh. Datangna dijajabkeun ku Jamparing. Tuh Jamparingna nancep keneh di buruan. Bari nunjuk ka deukeut tangkal jambu, Udawa ngareret bari kerung. Kalayan teu loba omong, terus ngilikan kertas di ilo imeut naker. Barang geus kaharti kabeh, Udawa mani ngahuleng tina awahing ku heran. Terus dibaca sakali deui, anger keneh kitu. Lila-lila red ka pamajikanana. Aneh, basana alus mani murwakanti, tapi eusina pikasieunun. Kekecapanana jiga teu pira, tapi matak penasaran. Naon hartina nya? Abdi mah komo teu terang. Di pikiran ge kalah liur kana sirah. Jeung aneh deui, maca surat teh matak muringkak bulu punduk. Nah, surat naon ieu teh nya, Kang? Karek oge sapoe di dieu, geus aya nu kitu patut. Buah-buah beja ti batur teh bener. Yang di imah ieu teh loba jurig jeung loba gogoda. Cek Nyi Maria, ayeuna mah budal geus si hatena teh sabab geus berat ti tadi keneh. Ke sing sabar Maria, ulah getas harupateun, kudu dipikiri heula sing tenang. Asana ieu mah surat di jelema lenger ieu.
anu hayang nguji karena kateguhan hate urang. Kade ulah kapangaruhan, sabab lamun urang percaya teuing ka ieu surat, temahna matak cilaka. Kudu kumaha atuh abdi teh Kang? Nyi Mariah katemong beuki sieunun, beungeutna manis sepak. Ulah gugup, ulah kapangaruhan. Keun urang paluruh heula. Nah kumaha ieu teh maksudna? Cik di mana jam parigna? Ku akang rek dipariksa. Tuh, deket tangkal jambu. Bari nunjuk. Udawa turun ti imah terus lempang ka pakarangan. Muru kana tangkal jambu anu tadi dipake ulin ku anak-anakna. Barang geus tepi, tuluy alak ilik neangan jam paring. Breh aya keneh nancep, atuh gancang dicabut. Heran, nah pagawean saha ieu teh nya? Naon maksudna atuh? Udawa ngomong sorangan terus jam paring dibawa ka tepas. Barang geus tepi gek diuk deui gigireun pamajikanana. Asa zaman baheula nya Kang? Asa zaman kerajaan dina dongeng? Nya, tapi jam paring mah bakal manjang aya wae anu boga. Teu baheula teu ayeuna, jaga ge ka hareup. Aya wae nu kieu mah. Ngan anu jadi heran teh, nah saha nu bogana jeung naon tujuanana. Nya, abdi oge mikiran eta. Tapi anu penting mah ulah kapangaruhan. Keun bae anggap teu aya nanaon we. Ngan ieu surat ku akang rek diampihan, pikeun bukti bisi di awal akhir aya anu maluruh, sugan we kapanggih. Nah saha anu boga dosana? Ngan kade sing waspada Kang. Tangtu we, akang bakal leuwih waspada. Malah mah leuwih ti waspada anu biasa. Satuluyna mah Udawa jeung Nyi Mariah teh ngobrol ngaler ngidul, sagala dicaritakeun. Malah mah ngabadamikeun cara-carana nyiar kipayah di lemur eta. Da meureun kudu usaha keur nyukupan pangabutuh sapopoe. Putusanana, Udawa rek nempoan heula kebon jeung sawah. Satuluyna rek badami jeung RT pikeun menta tulung ka warga di dinya, sangkan mantuan molah tanah ngagarap kebon jeung sawah. Poe tamangan sakitu kajadian aneh teh. Udawa jeung kulawargana tenang deui, malah barudak oge geus gumira deui lalumpatan di buruan. Ari Nyi Mariah beberes di imah, bebersih, bebenah jeung ngatur-ngatur anu can beres. Beuki dieu teh beuki kaciri eta imah teh aya cahayaan, bersih, buruan caraang, nambahan pikabetaheun. Kirawan Citunggang gunung, jol aya nu datang, tatangga nepungan dibarengan ku pamajikan Pak RT. Jika namah ngahaja di jurungan sangkan kaciri aya pangakuan ti tatangga. Yen kadatangan Udawa sakulawarga diaku ku urang dinya. Puguh bae Nyi Mariah manibungaheun, semah ditarima kalayan dareh deh, disuguhan saaya-aya. Ari semah ngariung ditepas, recok ngarobrol pikaresepeun. Kaparengan anak Pak RT anu leutik keneh milu deui. Ibu-ibu anu sejen aya oge anu mawa budak leutik. Atuh Ahmad jeung Esti beuki atoheun sabab aya batur ulin. Teu kacatur ngobrolna, memeh bedug magrib oge ibu-ibu teh geus aramitan. Terus baralik ka imahna masing-masing, Nyi Mariah nutup-nutupkeun jendela, ngurus budak jeung sajabana, reup peuting. Kaayaan kawas kamari kaalaman deui. Cicing di imah gede anu jauh ka batur teh asa keueung, jempling, tiiseun matak sieun. Anu kadenge ukur soragaan jeung jangkrik, sora cari cangkas jeung bebence, sosoer patarik-tarik dina tatangkalan. Tapi sanajan kitu oge Nyi Mariah beuki teteg hatena. Mana komo da tadi loba ibu-ibu anu nganjang, geus mimiti loba anu wawuh. Kitu deui ka Udawa, geus loba anu apaleun. Sabab ku Pak RT dibeja-bejakeun, yen Udawa teh lain nyewa, lain semah, tapi asli urang dinya ngan tas ngalalana heula kanu jauh. Harita teh Udawa diuk dina kursi di tengah imah, pamajikanana keur marene budak. Sanggeus duanana sarare, kakara Nyi Mariah teh nyampeurkeun ka Udawa, gek diuk gigireunana. Kang Udawa, tadi teh loba tamu ka dia. Bu RT sareng rerencanganana. Bener kasauran paku sabana teh, balager urang dieu teh Kang.
Di mana-mana oge jelema mah balager Maria. Komo ari urang teu boga hadas mah piraku mah kerek aya anu mikangewa. Tangtu we balager. Syukur pisan. Akang mah bungah nempo kieu teh. Syukur atuh ari kitu mah. Abdi oge bunga. Dupi urusan usaha kumaha kan? Akang geus badami jeung Pak RT bieu. Keun cenah urusan tanaga mah bisa diatur. Kabeneran loba tatangga urang anu teu bogaeun tanah garapan. Engke rek diatur ku Pak RT. Nah rek ditengahkeun atawa rek kumaha. Ieu can parat sabab akang can nempo sawahna. Ngan anu jelas mah Pak RT geus sanggupeun milu nguruskeun sarta babaturanana loba anu sanggup ngagarap. Atuh sajabati kitu aya tambahna bieu teh. Urang boga balong legana 100 bata. Loga sakitu teh da jiga situ we cenah. Tapi geus lila tara dicayan. Ayeuna teh dijieun lapang paranti arulin barudak. Jigana engke mah urang cayan, urang balongan deui. Keun anu ngurusna mah aya. Da aya Mang Kiji, tadi kabeneran tepung. Mang Kiji teh anak akidarna pagawe bapa baheula. Jadi tuturunan kitu tah. Mang Kiji sanggupeun ngurus. Nya Mariah marah mai lantaran kabayangkeun mun geus boga balong anu sakitu legana meureun resep moal susah ku lauk jeung bakal bisa usaha tina lauk. Jabat ti kebon, ti sawah jeung sajabana. Muga-muga we sing lancar atuh Kang. Ulah aya halangan harungan. Ulah aya barebedanana. Da urang mah teu niat goreng. Jabati kitu nilikana kaayaan kieu mah kahirupan urang teh Asa pimajuun? moal susah teuing maraban anak. Najan nya uge can mutlak jadi milik urang. Ari diolah ku urang mah nya hasilna oge keur urang nya Kang. Ih nya puguh atuh. Ngan kudu sabar. Sabab memeh metik hasilna atawa ngala buahna teh urang kudu capek heula. Apan saur paku sabana oge, sawah anu legana 7 bau, gamlung teu aya anu miara. Sarieun eueun wani, tah pikeun ngabedahna teh butuh waktu, butuh tanaga jeung beya anu lain saeutik. Kumaha ngamodalanana atuh Kang? Gampang. Urang badami deui we jeung Pak RT. Muga-muga we sing lancarnya. Nya, kitu harepan akang oge. Barang keur gunem catur kitu, brug di pawon aya sora anu ngagebrug mata kreuwas. Gebeg duanana ting rarenjag bakat kureuwas, malah Nyi Mariah mah tepi ka ngagurubug. Panonna melong ka udawa. Kang, aya naon? Ah paling oge ucing meureun. Ucing sagede naon? Mani gagebrug kitu. Nya teuing, naon atuh nya? Teang Kang, bisi aya bangsat. Udawa mikir heula, manehna teu rusuh ngadenge kitu teh. Tapi lila-lila memang kapikir, taya salahna lamun ditempo, sabab bisi aya nanaon. Jung udawa teh nangtung, terus ngagulungkeun sarung, kop kana bedog anu ngagoler dina meja. Ngahaja disayagikeun bisi perlu. Kade, sing ati-ati Kang. Nya, tungguhan budak. Nyi Mariah buru-buru ka kamar nyamperkeun ka anakna anu geus sarare. Ari udawa ngeteyep nguru ka pawon, rek ngaroris anu ngagebrug teh. Barang geus tepi, kolebat. Aya anu ngajeleng ka pojok. Gebeg udawa ngarenjag deui. Jajantungna jadi ratu, panonna rutret neangan anu tadi ngajeleng. Tapi kulantaran poek, hese kacirina ukur remang-remang. Jiga-jiga aya jelema. Nah saha wawalak teh? Cik hate udawa terus maju lalaunan, bedog geus dipesat, taki-taki bisi aya musuh anu ngadodoho. Keur kitu gomrang sadabas komurag. Terus nangkup meureun da sorana manyang totorolokan. Geus kitu jep deui. Udawa mureleng ka tempat datangna sora hanya ka teu kaciri, poho teu mawa damar. Aduh setan teh. Naon atunya? Kereunteus hate udawa. Terus ngetayap ngadeuketan ka urut anu ngagomrang. Sabot kitu, di sisi bilik aya anu ngetayap lalaunan. Bajuna sing sarua hideung, malah mah make tergos deui. Ka udawa teu daekeun ngaganggu,
Tapi jika teh boga maksud anu tangtu, kaciri manehna oge reuwas, teu nyana yang di imah aya jelemaan. Blus ka tengah imah, kaciri ku udawa sakolebat, gebeg udawa ngarenjak deui, gero ngagorowok ka pamajikanana. Maria, awas aya nu asup kadinya. Awas. Brug, pantok kamar ditutupkeun ku Nyi Maria. Malah mah dikunci ti jero, jejantungna ratu beungeutna sepah. Geus meneutkeun panto mah terus ngadeuketan deui anakna, dikeukepan duanana bari jeung ngadegdeg. Ari udawa luncat ka jero imah, breh di dinya mah caang. Alak ilik neangan anu tadi asup tapi weleh teu kapangi. Udawa ngahegak napasna kerep, kesangna bijil mani nyorolok. Setan teh. Nah saha ek naon los-los ka dieu? Udawa kukulutus terus nutupkeun panto kapawon, ditulakan sakalian. Katayap bus ka hiji kamar, diilikan eueuhna naon. Gancang kaluar deui ti dinya, bus ka kamar nu hiji deui, eueuh deui. Udawa teu bosen, terus ngotek ka kaunggal juru, saban kamar diasupan, ditoongan, tapi weleh jelema teh teu kapangi. Akhirna ka di kamar Nyi Maria anu can diroris teh. Ngan udawa boga pikiran, asa mustahil lamun asup ka kamar eta, sabab aya jelemaan, nyatana pamajikan jeung anakna. Nya akhirna ngotek tak sakali deui unggal pojok ditoong, anu buni diilikan, gigireun lomari, tukangeun bupet jeung kolong ranjang ditoongan, tapi weleh teu kapangi. Haduh, nah salah tetenyoan aing teh kitu. Kunaon nu gelo teh make ngiles. Disebut salah tetenyoan, da kadenge sorana deui. Cek udawa ukur bisa ngomong sorangan. Geus kitu terus lelempangan di jero imah, bari nyekel bedog, saged sadia siap pikeun yang hareupan musuh. Tapi musuhna teu kaciri, kalah matak sieun jeung keung, loba kahariwang sok sieun musuh ngabongohan. Kocapkeun Nyi Maria, harita teh ngahep-hep ngeukepan anakna. Jajantungna ratu kesangna mani nyorolok, sieun jeung keung sok sieun kumaonam. Nah ari keur kitu teh bray jendela muka, hiuk angin ka jero kamar, ordengna tepi kangelebet. Tolong, tolong. Nyi Maria ngajerit satarikna, nya puguh udawa mani ngagurubug bakat kureuwas, gajleng luncat ka panto kamar. Aya naon Maria? Aya naon? Buka pantona, buka. Udawa gegedor kana panto, tapi pageuh sabab dikunci ti jero. Ari pamajikanana kalah kokoceakan bari ngeukepan anakna. Angin terus asup ka jero kamar, pakaian anu ngait dina kastop tingkelebet, kulambu teu daek cicing, ranjang oge oyag-oyagan, jerit Nyi Maria kokoceakan. Puguh we udawa teh buki gugup, terus kegedor kana panto. Buka panto, Maria, buka panto. Pantona buka. Tapi Nyi Maria kalah gugup, teu inget kana panto anu geus dikunci ti jero. Manehna kalah ngagugulung anakna anu dua. Udawa geumpeur terus mundur ngawahan. Hiuk, jedak, panto diseundak. Tapi kadordar, atuh puguh kaayaan teh kalah beuki pikasieunun. Nyi Maria ngadegdeg bakat ku sieun, ari udawa kalah nyereri awak. Panto teh teu rengrot-rengrot, da puguh panto gede, dijieun tina kai jati anu kanel, koncina kuat deui. Maria, buka panto, buka. Tolong, tolong. Koceak Nyi Maria ngajerit leuwih tarik, jep terus jempe teu kadenge deui sorana. Jigana bae kapaehan Nyi Maria teh, udawa gugup, manehna jadi samar pola, samar rampa, bulak-balik lelempangan hareupeun panto, jedak najong panto, kurubu. Aduh, jadol teh nyeri deui. Maria. Eueuh anu nemalan ti jero kamar jempe, kesang udawa geus ngoprot, napas ngahegak, bingung nu teu manggih tungtung, susah anu taya hinggana, nya kumaha nulungan anak jeung pamajikan. Akhirna udawa teh kaluar ti panto hareup, niatna rek kapipir imah, rek mancat tina jandela. Baranggoh kapipir, jandela geus muka, di kamar geus jempling. Hah? Nah jandela muka, saha nu asup? Jadol teh.
Cek Udawa bari colohok, tapi ras inget ke anak jeung pamajikanana anu aya di jero kamar. Kalacat Udawa unggah kana jendela, blus ka jero kamar. Breh Nyi Mariah nyuuh dina kasur, ngeukepan anakna anu dua. Anehna teh sakitu indungna jejeritan anakna mah teu nyaring. Ayeuna tiluanana ngahenen, Udawa melang, boa-boa kabeh kapaehan atawa tiwas. Gajleng Udawa muru kana ranjang. Pamajikanana dibalikeun, gancang dipariksa urat matihna, tapi keketegan keneh, jajantungna ratu jika nama kaliwatan ti sieun, terus ngelepak kapaehan. Udawa ngemplong hatena terus mariksa anakna, duanana oge teu kunaon talibra sare. Hatuh, Maria, Maria, nah aya naon ieu teh? Aneh, kunaon jandela muka? Jeung deui tadi teh aya nu seuri. Nah, Udawa alak ilik malah mah terus noong ka kolong ranjang, tapi teu aya nanaon. Sapangeus si kamar dipariksa, bisi aya jelema nu nyumput di dinya, tapi teu aya sasaha iwal ti kulawargana. Udawa jadi capek, gek diuk gigireun pamajikanana anu can eling. Maria? Maria, hudang ye. Kunaon atuh? Udawa ngaguyah-guyah pamajikanana, tapi anger wae ngalempreh pikawatireun. Udawa can hasil ngalilirkeun pamajikanana, terus ngalaan heula tulak panto. Janela dipeneutkeun deui, bari diroris tulakna, tetela henteu aya anu ruksa. Akhirna Udawa teh diuk dina sisi ranjang, ngahulang mikiran anu bieu kajadian. Kaayaan beuki jempling di luar ge simpe anu kadenge ukur sarajangkrik jeung jari cangkas. Tatangga teu aya anu datang, ronda oge nya kitu keneh. Sora Nyi Mariah anu kokoceakan teu kadengeun ku batur da puguh jarauh. Bener loba nu aneh ye, tapi aing mah teu yakin lamun ieu teh jurig, pastina oge manusa lah. Tapi saha nya? Nah naon maksudna ieu teh? Aya-aya wae, aing jadi penasaran ye. Cek hate Udawa bari terus ngusap kesang dina tarangna. Suku jeung leungeunna karasa nyareri urut nyendak panto. Sanggeus reureuh tina kacape, terus ikhtiar pikeun ngalilirkeun Nyi Mariah anu teu eling-eling. Urat matihna disasar, diurut lalaunan, bari diparancahan sabisa-bisa. Udawa babacaan, hatena ngarasa keueung nenyo pamajikanana kitu teh. Nya akhirna ari kalahkeun ku hantem di akalan mah teu burung lilir Nyi Mariah teh. Brai panonna beunta lalaunan. Terus rara tereret kawas aya anu diteangan. Udawa bungaheun, pok nanya. Maria, geus eling? Astagfirullahaladzim, ieu teh di mana? Da teu ka mana-mana. Ti tadi oge aya di dieu. Istighfar deui, ulah kabawa ku sakaba-kaba. Sok, sing teger hate, sing kuat, sing tabah, piraku rek eleh kudu teu puguh. Nyi Mariah cengkat lalaunan, red kana jandela, geus nutup, red ka anak-anakna, anger di dinya. Geus kitu melong ka salakina, panonna ceuleuy. Sing sabar Maria, sing sabar. Gogoda teh geus mimiti datang ka urang. Tapi pikeun jalma anu iman ka Allah, anu boga kayakinan kanu Maha Kawasa, teu kudu sieun. Tenang. Sok istighfar. Cek Udawa teu weleh mepelingan kanu jadi pamajikan. Sieun Kang, sieun. Nyi Mariah ngabiri gidig. Aya naon tadi teh atuh? Sok bebeja ka Akang. Kang Udawa, geuning nya imah teh geueuman, saanget jeung loba jurigan. Cek Nyi Mariah, ditanya teh kalah ka mana bae ngomongna. Nya, apan kaciri ku Maria? Naon? Aya anu muka panto, Kang. Terus noong, beungeut nepi kagilaeun. Sihungna mani ranggeteng, letahna ngelel beureum, jiga anu tas nguyup getih. Nyi Mariah nungkupan beungeutna. Kumanehna kacipta keneh basa tadi nenyo anu kitu. Nu matak tepi kang ngoceak tuluy kapaehan. Udawa colohok ngadenge omongan pamajikanana teh asa teu kaharti ku akal. Nah makhluk naon los-los kadinya. Ari rek disebut bohong,
Da manehna oge apan ngadenge sora anu seuring ngagak-gak geuman. Ari ayeuna jempling manis simpe. Ujang Nyai sareng mitra sadaya, rupina kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Kumaha nasib Udawa salajengna antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu kadalapan. Hapunten tina sagala rupi kakirangan sareng hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Sakitu anu kapihatur permios caag.